Di jero bulan purnama anu buleud sampurna sok katempo aya ngalemeng hideung. Ku urang Sunda diibaratkeun yen eta teh ninian teh keur nembongan. Kumaha jujutan carita mimitina, hayu urang guar di dieu. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Ninian teh jeung Ucing Candramawat nu aya di bulan. Lamun pareng aya bulan purnama, di jero bulan anu buleud sampurna, urang sok nempo aya nu ngalemeng hideung. Ku urang Sunda kajadian ieu teh sok disebut ninian teh keur ngarenda dibaturan ku ucingna anu ngaran Candramawat. Dongeng ieu teh ku urang Sunda sok disebut sasakala kunaon sababna bulan purnama sanajan bengras sok angger wae aya nu ngalemeng hideungna. Kacaritakeun di zaman baheula di hiji wewengkon anu ayeuna disebut Jawa Barat aya hiji karajaan anu ngaranna Karajaan Pakuan. Karajaan ieu teh ayana di abad ke-8 atawa tahun 800-an. Karajaan ieu teh ngabogaan alam anu kacida endahna, cai curcor di mamana jeung taneuna subur pisan. Jaba dipingpin ku raja anu kacida adil jeung wicaksanana, meureun bahasa ayeuna mah disebut Gemah Ripah Loh Jinawi. Di karajaan eta katelah aya 2 wanoja anu kaitung gareulis pisan. Nu hiji ngaranna Endahwarni, nu hiji deui ngaranna Anteh. Raja jeung permaisuri kacida nyaaheun pisan kadua wanoja eta teh. Sanajan asalna tina kasta anu beda, tapi raja jeung permaisuri mikanyaah kaduanana teu dibeda-bedakeun. Endahwarni mangrupa anak pituin raja anu kahareupna bakal jadi pawaris kerajaan. Ari Anteh ukur anak dayang kerajaan. Basa permaisuri rek ngalahirkeun Endahwarni salah sahiji dayang kerajaan anu ngaranna Nyi Dasti, kabeneran sarua rek ngalahirkeun oge. Ngan hanjakal harita teh Nyi Dasti teu kuat nepi ka ajalna, sanggeus ngajulukeun orok anu sarua awewe. Ku permaisuri eta orok teh dingaranan Anteh. Tah kulantaran Endahwarni mah anak raja, urang sebat wae putri Endahwarni. Ari Anteh anu ukur anak dayang, urang sebat wae Nyi Anteh. Sanggeus duanana mangkat remaja, Nyi Anteh ditugaskeun jadi palayan khusus putri Endahwarni. Tapi kersaning keadilan Gusti Nu Maha Suci, Nyi Anteh dipasihan anugerah kageulisan anu leuwih ti putri Endahwarni. Dina hiji mangsa basa putri Endahwarni rek dijodokeun ka hiji jajaka anu namina Pangeran Anantakusuma, putrana Adipati Wetan. Eta pangeran teh kalah kapengpeongan ku Nyi Anteh, nepi ka putri Endahwarni teu pati dipalire. Atuh putri Endahwarni kuciwa pisan. Pangeran anu dipiharep bogoh ka manehna kalah leuwih merhatikeun awewe sejen anu tepatna palayan pribadi manehna. Tungtungna jadi rai amek ka Nyi Anteh. Manehna timbur pisan sabab gara-gara ningali Nyi Anteh, Pangeran Anantakusuma jadi teu malire ka manehna. Akhirna tegugur teu angin, Nyi Anteh diusir ti karajaan.
Diusir ku Putri Endah Warni, Nyi Anteh ngarasa bingung kudu kamana. Akhirna manehna mutuskeun rek ngajugjug ka lembur indungna anu ceuk dayang babatureun indungna baheula ayana di hiji lembur anu aya di sisi gunung. Geus panteng kanu rek dituju, Nyi Anteh terus nyukruk pi lemburan. Akhirna manehna diparengkeun panggih jeung pamanna nyaeta Mang Dasta anu mangrupa adik kandung ti Nyi Dasti indung manehna. Ti saprak harita Nyi Anteh cicing di imah Mang Dasta keur ngabantu-bantu ekonomina. Nyi Anteh narima pesanan ngaput baju, mimiti nama mangaputkeun baju anak-anak pamanna, tapi terus ningkat nepi ka pesanan ti unggal desa. Manehna oge terus boga salaki nepi ka boga budak 2. Dina hiji mangsa basa manehna keur ngasuh budak di hareupeun imahna. Ujug-ujug burudul aya rombongan kuda anu ditungtungan ku kareta kerencana karajaan anu biasa dipake ku Putri Endah Warni. Nyi Anteh apal pisan daharita mah manehna ge sok ngilu jeung Putri Endah Warni naik kareta kencana eta. Singkat carita, Nyi Anteh dipanggihkeun deui jeung Putri Endah Warni. Terus Putri Endah Warni ngajak balik ke kerajaan. Nyi Anteh sakulawarga dipernahkeun di hiji bangunan anu resik nu aya di deket taman kerajaan anu nyang hareupan istana. Nyi Anteh sabenerna mah ngarasa kagok nyicingan eta tempat kulantaran jadi sering papanggih jeung Pangeran Anantakusuma anu geus jadi salaki Putri Endah Warni. Pangeran Anantakusuma malah katempona can ngaleungitkeun rasa cintana ka Nyi Anteh. Kadatangan Nyi Anteh ngagedurkeun deui asmara anu geus ampir kakubur ti harita. Dina hiji peuting Pangeran Anantakusuma nekad manggihan Nyi Anteh di imahna anu teu jauh ti karaton. Pangeran Anantakusuma ngawakcakeun deui kaayaan hatena yen hayang mileuleheungkeun ka Nyi Anteh. Tapi Nyi Anteh angger nolak sabab manehna ngarasa ngahianatan Putri Endah Warni anu ku manehna geus dianggap lanceuk. Kulantaran Pangeran Anantakusuma maksa, Nyi Anteh lumpat satakertanaga bari mangku ucing anu tadi ngabaturanana. Tapi basa keur lumpat manehna ditarik ka luhur ku hiji kakuatan gaib terus dianjrekeun di bulan nepi ka Pangeran Anantakusuma anu kaitung sakti mandraguna teu bisa ngahontal ka manehna. Ti mimiti harita Nyi Anteh netep di bulan darek balik ke alam dunya ge hese da jauh teuing nepi ka jadi nini-ninina. Manehna ukur di baturan ku ucing anu ngaranna Candramawat anu basa harita diudag Pangeran Anantakusuma ditangkep ku manehna. Ieu carita dijieun legenda ku urang Sunda. Mun nempo bulan ngelemeng hideung hartina Nyi Anteh keur nembongan. Ku hayang-hayangna balik Nyi Anteh sapopoe gawena ngarenda tujuanna rek nyieun tambang meh bisa turun ka bumi. Kan hanjakal ucingna nu ngaran Candramawat unggal poe ngararejet eta tambang nepi ka manehna teu bisa turun nepi ka ayeuna. Mung sakitu dongeng anu judulna Nini Anteh jeung Ucing Candramawat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.